Jilamun ayeuna khotib masuk ke mana? Kana mimbar nu ngawangkong repe. Sanajan favorita ngobrol. Ting kumaha eta teh? Ting hayang jadi khutbah teh khotib teh katahekan kan. Jadi milu ngocoblak. Urang keur naon ieu? Urang keur wiridan eureun. Urang keur maca sholawat eureun. Urang keur maca Quran eureun sabab aya tugas anu wajib naon? Ngarungukeun rukun khutbah. Contoh nu daet ya. Di hiji kampung jumlah jamaah Jumat teh pas-pasan sabaraha? 308 gitu. Baraha? Pan imam hiji. Jilamun ayeuna khotib masuk ke mana? Kana mimbar nu ngawangkong repe. Sanajan favorita ngobrol. Ting kumaha eta teh? Ting hayang jadi khutbah teh khotib teh katahekan kan. Jadi milu ngocoblak. Urang keur naon ieu? Urang keur wiridan eureun. Urang keur maca sholawat eureun. Urang keur maca Quran eureun sabab aya tugas anu wajib naon? Ngarungukeun rukun khutbah. Contoh nu daet ya. Di hiji kampung jumlah jamaah Jumat teh pas-pasan sabaraha? 308 gitu. Baraha? Pan imam hiji. Jilamun ayeuna khotib masuk ke mana? Kana mimbar nu ngawangkong repe. Sanajan favorita ngobrol. Ting kumaha eta teh? Ting hayang jadi khutbah teh khotib teh katahekan kan. Jadi milu ngocoblak. Urang keur naon ieu? Urang keur wiridan eureun. Urang keur maca sholawat eureun. Urang keur maca Quran eureun sabab aya tugas anu wajib naon? Ngarungukeun rukun khutbah. Contoh nu daet ya. Di hiji kampung jumlah jamaah Jumat teh pas-pasan sabaraha? 308 gitu. Baraha? Pan imam hiji.